ngunder teh ngunder. Duit geus bea kamari ngunder deui. Momon. Eda. Urang teh sendirinya. Karek kamari. Kangen urang teh hayang ngariung deui, hayang ulin deui. Keur naon? Ya biasa kabeakan duit. Kamari pakai setor ini. Aduh, Ala andal sampai ieu pucukna geus weujeuna. Itu saya teh orang ala. Tapi dirujak enak nih sampai gini. Enak nih sampingnya. Pucukna. Karek ka mana? Arek kamu mun rek ngajak ulin. Urang ka sawah ke neangan naon ke, neangan Sawah. butut rek neangan naon ke. Heeh sih ke sawah. Ngeunang deh nama sawah. Tuh halodo, hawa tiis, angin sepoi-sepoi. Ih, nikmat gerang ngadaweung di sawah. Tidur. Cuang merenungkan gitu tah. Hayu ah. Hirup teh kieu-kieu teuing, perubahan. Sugona ya aing geus kesama kan tenang. Tenang, aya pemikiran, aya lapak ieulah gitu, pemikiran buka usaha naon kita. Yuk, Ayo. Ya, yuk. bisa beneran mah anu batur teh nu dos. Nangka sangke. Ih, baru daftar ka marana. Anak saha eta? Hah? Ngarisi wae. Balangor. Pasti arek ngarebak kadu tuh ka sawah. Kan aya balong we nama. Mudahan. Kade bala. Balongnya itu bangetnya, caah banget caina. Iya nya. Kade ce. Dan kana ulah ieu wae geura. Ih, tipu. Sing bener nampangna. Ih, bang teh jeung atuh dah hayang padempet-dempet wae numpang teh hayang larapet. Kade dong. Kade. Kade. Ih, aman. Dapat. Itu bener naon? Atuh mana cek orangnya meureun dok geudeung lalaunan. Orang susuk wae. Ka mana meureun? Baret deh. Aing mah dijahit deui. Ah, Menambah mana meureun mau libur-libur wae. Jembatanna. gitu sampah nek bikin sampah tadi itu. Bijil sapa mana jadi ganggu runtuh. Malah ah. Ai mah erek nongkrong. Dibarina oge. Ada raga deui. Apa sih? Orang endong. Kade-kade doh. Mun, bubur wae atuh. Mun ka dieu. Oke mah. Urang minjem Bang Emok teh, nek Bang Emok nek Bang Kelinggila. Urang rada gedeannya. Kamari cuma Ame teu diputuing. Diberes sakitu. Doh belutnya doh. Oh, biasana aya liang. Kadi tuh manuk ka sawah Susaro tuh, kadi tuh belah gitu. Ah, ulah ka belah dieu ieu mah nu aing, saroh tuh. Lega sawahna. Manuk teh ka dieu mah rada saeutik ka dieu mah. Tapi kosan teh ka sawah Susaro wae teh loba. Aman ieu mah manuk pokona mah hasil panen pokona mah loba ieu mah. Soalna pitna ge ka sawah Susaro kabeh. Hah. Nek itu terus ya ta. Bok ya pengen sakadina kabeh. Ya. Teh naon sih teh? Kumaha tuh kana parain kabeh. Naonna? Manuk. Atuh kajen pan di dieu mah ditungguan meureun da. Adi tuh mah. Tungguan meureun. Atuh tak salah kena manuk. Nah atulah. Bisa digejar. Pan kumaha atuh pan ditungguan ngaranna ge. Aja nunggu aing ngagebangga manuk kumaha emang. Sintarik aing ngagebangga manuk mah. Atuh dong kitu atuh.
atuh. Ayo kan tarik meren Kumaha coba? Sana sehang kumaha. Atuh kumaha da masalahkeun manukna atuh. Ayo tuh gogoran. Ayo ke sawah aing. Sawah aing tuh beak sia. Sia masuk nyalakeun aing situ teh sarok. Pan meren aing tuh beak tuh di botak tuh. Mana sawah sih? Iya eta, meniki gundul. Nah, kita mah sawah geuningan lain ku manuk ieu meureun gegelan sapi. Tadi teh manuknya meninggal udah banget manuk Gede teh. kumaha? Sudah diawak sia. Asugan eta mah lain manuk. Oh, sawah aing makanan botak eta aing kumaha tuh anak aing. Teu parabah naon aing. Da anu aing mah parena gitu karek beukah tuh ngeunah. Manuk teh jadi barekieun tapi kurang dibutuhan jadi ka sawahnya meureun. Cuma juga Bisa digejah-gejah wae. sia mah meureun anu ngungguanna teh ecreg sia. Ya aing bari ngejo nungguan nate. Atuh heueuh we kitu aing mah anu ngajo masalah. Sama mah heueuh darah rumuk boga salah kayaknya teu kan. Oh, tapi keur eta usaha mah teh kumaha we kutang loba. Apa kalau mah asal mah kita ganti rugi ah. Sarang jadi ganti rugi. Salah sarung di bundul. Nyalakeun deh. Hei. Naon deh ah? Ulah ribut di Sarang sana. we. Tuh salah sarung tuh gara-gara si Kunaon? Darsi tuh. Agak-agak manuk ah salah sarung. Edo. Nyalakeun kumaha? Heuh cenah piit teh peda kader ieu cenah beak sawah. Atuh bicarakan dengan secara ieu nah baik-baik. Dia apa kumaha tuh salah sarung meni botak. Heula. Emang iya aya hujan dan perasaan teh isuk Tadi ukur turun aja longjong kan sesuka. Ai si Edo sama tuh ai lempang Dikas tadi teh dikas saron Arsi ya si Mumun hayang dempet-dempet we jeung urang. Sama, Sama di ke manehna si Age. saya eta si Mumun. Tadi lu akliak ai lempang teh nyemun. Emang sawah Eci di mana? Eta beha. Sawah Ece. Eta beladinya. Jadi Eci tadi ngebah-ngebah manuk. Ah, ngegebah-gebah manuk. Manuknya mangkat kasih sarong. Heeh, sarok tadi keur ngejo di imah. Ya tuh kaboro beak mah teh sapotong manuk piit mah. Atuh di tas teh ditungguannya. Meni botak salah sarung. Geus ulah ribut-ribut wae. Jangan nahan dia nu botak atuh meureun. Sarong mambungan botak mah. Oh, Ini rek sangkutan. kamarana eta teh Urang aja teh niatna teh rek ulin arek neis ka sawah teh nanangkeun pikiran ieu Tapi lieur. riwet tapi riut. Buku orang dirubah utang jadi riut. Eta. Ece. Ingat tanggal berapa nak? Aduh eta enggak berado. Tanggal 8 karek ge. Kamari kan orang tas mayar emok teh ya. Heeh. Dan orang mayar Bangke. bang. Aduh, kumaha tah? Ah, bodo amat urang mah nu penting mah orang aina niis. Riut. Tay orai tay. Orai tay. Iya malah orang Lebay mun tibang nu kieu juga orai Ya ampun, cenah. berangan banget sih. Atuh belang-belang sieun kos orang. Kok mana terus ngeblang mahnya? Heeh, geus pana nu luntur. Di lauk kali. Ini orang ka mana tuh? Kadang niis. Urang rek tunggu piit deui da. Ya aku sarung dibantuannya. Tunggu deh waset teu butuh bantuan yang mah. Kurang neka ditu. Ka mana? Ya ka mana ka ditu. Bikin di sawah batur. Janggeusnya karada kade-kadenya. Ade ce, labuh deui. Ai lempang teh mani kos budak karek lempang atuh leleng ka halus kan. Janggeus sarong nungguan sawah sarong botak-botaknya sarong mah yang ditungguan. Kayak ku aing digebahkeun ka belah ditu nya. Area udah. Mumun. Mumun. Kok kalabur? Naonnya lebur. Ampun, Cek. Cek kan boga duit, Cek. Masa nu rek lagi. Emang rek lagi. Nah, itu mah gitu. Ayo, jangan ngiluan cah. Puasa kita. Alhamdulillah, kan aya batunya kenokan.
bener.